pamurtadan. Waridatu jeung ari murtad salah satu aksamin eta tilu pirang-pirang bagian. Jadi cenah murtad teh kabagi tilu atawa nu matak ngajadikeun murtad teh aya tilu dinu diri urang teh. I'tiqadatun tegasna hiji pirang-pirang patekadan. Wa af'alun jeung kadua pirang-pirang kalakuan. Wa aqwalun jeung katilu pirang-pirang ucapan. Jadi aya patekadan nu nimbulkeun pamurtadan, aya kalakuan anu nimbulkeun pamurtadan jeung aya ucapan anu nimbulkeun pamurtadan. Urang kudu apal batasan-batasanana. Karena ngajaga keislaman teh keur jalma muslimah kawajiban gitu, kawajiban. Wa tuluina wa kullu qismin jeung ari satiap bagian. Wa kullu qismin jeung ari satiap bagian yatasaabu eta narima cabang. Tawa bercabang gitu. Su'aban kalawan pirang-pirang cabang. Kasiratan anu loba. Paminal awali maka eta tetep tina pamurtadan anu mimiti. Tegasna murtad bangsa patekadannya. Paminal awali maka eta tetep tina pamurtadan anu mimiti tegasna murtad bangsa patekadan asaku ari ragu mangmang gitu billahi dina ayana Allah. Jadi kade raksa patekadan urang tong tepikeun ka aya kareteg ati anu terindikasi menuju kana ragu kana aya na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atawa ragu fi mukhalafatihi lil hawadisi. Atawa ragu tina nyulayaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ka pirang-pirang makhluk. Aya we saeutik karaguan tina aya na Gusti Allah Subhanahu wa taala urang tumiba kana pamurtadan anu bangsa patekadan. Leung urang lamun apal mah aduh urang teh nya misalna teh aya kareteg ati kitu aya lamun apal mah aduh urang ieu teh we dari kieu tekad kieu teh patekadan kieu teh disebut patekadan anu matak ngamurtadkeun urang teh meureunnan langsung tobat hari teh mun teu apal kumaha bamlas we rarasaan teh da tepikeun ka maot KTP Islam apek teh pas maot itu kabuktianna teh da lain Islam gitu nya engke di akhirat teh. Karena naon heuh eta teh sadar boga patekadan anu ngaluarkeun manehanana tina Islam. Ai secara administrasi mah negara Islam anger gitu ya. Ngan ieu patekadanana patekadan anu ngajurumuskeun manehna naon kana pamurtadan nyaeta naon aya ragu aya mangmang tina ayana Gusti Allah Subhanahu wa aya kitunya Gusti Allah. Sigana mah Gusti Allah teh gitu dina ati teh gitu. Tuluina au pi rasulihi atawa dina ayana utusan Allah. Apek teh da mantep kitu kayakinan ka Gusti Allah mah ngan ieu aya karaguan tina hiji atawa tina rasulna Allah Subhanahu wa taala. Mun dina tengahna maka annasaka fi sayyidina Muhammadin hal huwa Rasulullah aula. Nah ieu teh Kanjeng Nabi Muhammad atawa Muhammad teh utusan Allah lainnya. Atawa misalnya teh bener kitu Musa teh eta utusan Allah. Bener kitu Isa teh utusan Allah. Bener kitu Muhammad teh utusan Allah atawa manehna ngan saukur ngaku sorangan. Tetap tak kudu mantap keyakinan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bener utusan Allah. Aya saeutik karaguan kumaha murtad anu bangsa
patekadan gitu. Sok sanajan teu ikrar gitu nya bahwa keluar ti Islam tapi ieu patekadanana patekadan jalma atau patekadan nu ngaluarkeun manehanana kana tina ka Islam. Tuluy kumaha awil Qur'an